jeung ayeuna contona waktu yuru artina pirang-pirang manuk minal hawa'i anu aya di awang-awang eta istighfar eta mangmentakeun pangampura nyaeta ke umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan. Mangkade ya kasadayana anu sok kana manuk lain bekeng sadaya ngapunu keuning manuk keuning elbar eta komo dina sasi Ramadan makade misi urang manuk di awang-awang eta istighfar mangmentakeun pangampura nyaeta pikeun umatna kanjengna dina sasi Ramadan. Jeung lauk anu aya dina sai eta tetep mangmentakeun pangampura pikeun umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan.